warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Sholawat miwah salam mugia ditetepkeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, para tabiin tabiatna, tur dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin. Tepangkeun wastapun Pera Oktaviani Putri, simkuring nganggem pancen janten panumbu catur, teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos nyempetkeun hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan analisis carpon anu judulna Pangalaman Abdi Ngiringan Pramuka di Sakola. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadayana buka acara ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga ka Siti Sopiah kanggo medatkeun analisis carponna. Ngahatur nuhunkeun kangge panumbu catur anu tos masihan waktos kangge abdi ngadugikeun analisis carpon. Anu judulna nyaeta Pangalaman Abdi Ngiring Kagiatan Pramuka di Sakola. Sinopsis nyaeta saatos ngalajengkeun ka SMP abdi ngiring kagiatan pramuka. Abdi ngiring sadaya kagiatan pramuka nu aya di SMP. Saatos abdi ngiring pramuka salami sasasi akhirna abdi tiasa mimpin baris. Sanaos aya rasa kaisin sareng sok ada aya lepatan sakeding. Singkat carita, di dinten Senin akhirna abdi sareng rencangan berhasil ngibarkeun bendera. Dugi ka teu aya kalepatan sakedik oge. Analisis carpona nyaeta tema manfaat kagiatan pramuka alurna maju kusabab nyaritakeun pangalaman sorangan. Latarna di lingkungan sakola panokohana abdi jalmi Islam. Sudut pandangna jalmi kahiji soalna teu aya deui jalmi anu sanes sareng nyaritakeun pangalaman diri sorangan. Amanatna nyaeta jadi jalmi ulah sok isinan kudu pede. Hadirin pedaran Siti Sopiah parantos didugikeun. Bilih diantawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan mangga dihaturanan. Aya nu bade ditaroskeun? Teu aya. Hatur nuhun. Alhamdulillah ieu acara teh tikawit dugi karengse parantos kalaksanakeun. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan simkuring anu henteu merenah mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kesempatan sehingga urang bisa patepang dina acara ieu. Sholawat kali salam mugia tetep kacurah limpahkeun ka urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka sahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang salaku umatna. Amin. Tepangkeun wastapun Siti Sopiah kawit di kelas 11 IPA 2. Simkuring di dieu janten panumbu catur teu hilap ngahatur nuhunkeun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos keur hadir dina kumpulan kanggo medarkeun sareng ngadiskusikeun analisis carpon. Kukituna supados henteu nyangkalong kana waktos, hayu urang sadayana buka ieu sawala ku bacaan bismillah sasarengan. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, saacan nincang kana acara nu salajengna supados teu disasaha sim kuring seja nepakeun pangjejer nu bade ngadugikeun komandangan ngeunaan sinopsis carpon anu judulna Pais Lauk.
anu didugikeun ku perak. Hatur nuhun ka panumbu catur anu parantos masihan waktos ka abdi kangge nedarkeun analisis carpon anu judulna Paisau. Sinopsisna nyaeta 5 tahun Arin teu panggih jeung kulawargana. Arin unggul poe ngabeset jeung mais lauk pagaweana. Arin tekun pisan kana pagaweana nepi ka indungna teh keuheul ka Arin. Kusabab Arin embungeun dititah miluan daftar CPNS tapi ku cara mere duit ka panitiana. Akhirna indung Arin ninggalkeun Arin jeung embung panggih jeung Arin samemeh Arin sukses. Analisisna nyaeta temana tentang kehidupan. Palakuna nyaeta Arin atau Rini, Ami, Kang Irman, Teh Anis, Teh Elis, Api. Latarna di imah Arin atau kontrakan perumahan sisi sawah. Galurna nyaeta campuran kusabab dina awal sareng akhir carita nyaritakeun anu ayeuna kajadian. Di tengah caritana nyaritakeun kaayaan manehna baheula. Pusar sawangana jelema katilu kusabab pengarangna teu kaasup kana carita. Amanatna kudu loba bersyukur daek usaha ku cara anu halal. Mangga bili aya nu bade ditaroskeun. Teu karaos ieu acara teh tos parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan kulancar. Tukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca dedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge anu matak teu geunah manah hadirin sadayana mun sakitu nuju kapihatur hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam